timbul pertanyaan, ieu lamun Kangjeng Nabi teu aya apa bener Gusti Allah moal nyieun dunya pohara amat ieu Kangjeng Nabi hingga ditaalukeun dikaitkeun nyieun dunya ka Kangjeng Nabi ku pohara amat asa teu harti. Oh eta mah sebuah penghargaan, sebuah pengagung, tidak kuluhurna derajat supaya orang cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atuh deuk naon ngait-ngaitkeun ka dinya Gusti Allah mah teu ngan penghargaan anu luar biasa supaya umatna cinta. Ieu urang diuk di dieu tengah peuting kieu. Ieu teh lamun lain cinta aja moal. Atuh moal. Ieu beb modal cinta mantap ieu kuari urang mun mararat sorga sebenarnya. Amin. Ya. Sebuah cinta mah kieu penghargaan jeung sebuah cinta nu patali jeung laulaka. Pernah aya nu lahir di hiji kampung jauh ka kota seorang lalaki eta orang kampung kasep mun nyaritakeun Kangjeng Nabi kasep teh aneh ieu mah orang kampung kasep deuleu ka dieu ya Allah. Atuh ieu di kasep dibandingkeun jeung di Solehar mah. Ya kasep di tatanggana deui aya nu lahir awewe beak geus teh geulis teh kan lamun nyebutkeun geulis biasa bae itu awewe geulis apa teu ih geulis teh mah rada tapi lamun kieu itu awewe geulis make bau heuleup atuh Haji Basuri datang ka beak mobil atuh nanaonan eta mah nya budak bobogohan beak mobil segala rupa mimiti balik kaca eueuh tanya ku pemajikan ke mana kacana mantong padahal dijual ngom bobogohan mah kos kitu tah menang saminggu deui eueuh deui sen tanya ku Wati cek Wati teh ieu ka mana senna wah nabrak lah antep padahal mah dijual bobogohan mah kos kitu menang ka 3 kali setir lah eueuh bobogohan bloon tadi masurinya atuh bebe akan bobogohan mending mun geulis mah ieu mah teu geulis ai geulis ona bebe akan ge geus lah urang bebas ieu mah teu geulis bebe akan ya Allah tah sih normal tantenya tah ieu aya dua manusia lahir terus gede sageusar rada gede datang ka balegnya na silih kiceum nu kasep jeung nu geulis terjadilah hubungan bilateral hubungan antara dua rumah ieu mah tapi lain dua negara. Waduh iya ana uhibbuk I love you Masya Allah Haji cek awena oh my darling lu pikun deh biasa nih mah terjadilah bobogohan ya Allah ya Rabbi meujeuhna nu kasep jeung nu geulis bobogohan teh atuh lain ideal deh ya Haji Bahrim mah bobogohan kebogohan kali itu mah luluja can nyorang bae nu nyana bogo urang resep atuh meujeun aja beungeut lagi nya beungeut perang ieu nah babaturan gula sakola aja nah teu naik-naik Dul Gani babaturan di sakola eta loba gaya jasa loba gayanya nama main bola jadi kiper asup melulu sial Dul Gani panjang umurnya tapi nyaneta itu ngabengkel bebe akan pakai nyandung naonan ngabengkel geus maju-maju be akab
Ini Cilongok si kunon kararieu nasibnya nya. Geus kajeun asal hari rupa ibadah masalah geus. Geus kula asal ngalieu ka tukang dulgani aya keur salat. Tapi kula eueuh tilok salat cak cenah. Cak urang Cilongok tapi mun kula ka luar negeri gitu tah kan teh Jumaah. Dulgani ge milu teh Jumaah. Kunon kos kitu teh si budaknya. Guys, bobogohan Masya Allah, atuh ngaran-ngaran bobogohan bogoh beneran. Asana meureunanan eta teu kapanggih sapoe ge, rasa rindu teh luar biasa. Atuh kan bahasa da ge puhara jasa. Wajahmu. Ketika aku memandang wajahmu, terasa sejuk hatiku. Masya Allah. Jika engkau ada di terik matahari, adem perasa. Budak ngaleuwihan payung. Tis. Eta kan garana bogoh beneran eta. Ji. Atuh jana boncengan, haju naik ka tanjakan koroncong. Atuh caka bogohna teh kula tuh ulah, jangan. Tidak ada komusnya, harus turun. Wagahnya teh wagah. Eta kan aya energi berarti kan. Cinta teh kos kitu. Cinta teh kos kitu tah. Mawa giat bae. Mantap. Haji Rusdi mah keur zaman sakola minggu ge sakola. Batur perjalanan sakola bae. Sebab di dituna aya. Atuh geus pokona mah kos kitu bae kan. Kurikul adat. Geus kos kitu nya mah minggu sakola penting, sakola penting. Bebeja ka bapana almarhum Haji Sura. Di ka mana sih di sakola? Kan penting. Lah itu cek daripada emang aya guruna. Aya. Bloon, emang batura kula bloon kabeh. Manya penting sakola. Nah, ieu cinta mah kos kitu teh cinta mah. Ya Allah. Pohara. Jalinan cinta terjadi geus 2 tahun. Masya Allah, luar biasa. Seakan-akan dunia milik kita berdua. Pohara tak cinta. Tapi nasib perekonomian calon suami kudu pindah. Sebabnya anak hirup teh tata dina ngan sakadar miara hayam. Ngaranna di kampung. Miara hayam kayak asal nurunkeun digerokeun ka bogohna terus ditampa ku ka bogohna. Masya Allah indah jasa sakadar hayam belah dieuna meuli domba diangon ku duaan eta bobogohan ngangon empe pohara kan kampung mah kos kitu kampung mah indah jasa tapi eta deuk diomongkeun ku kumaha ge teu bisa sebab cinta nu nalianana cinta kabelah dieuna perekonomianana rada muncul. Jadi nyana kudu ngembangkeun perekonomian meuli tanah sebab kuari endeup nyieun tempat jang sapi. Berikut jang pemotonganana ngaranna naon? Jang pemotongan ngaranna naon? Ngomong atuh sia bodoh amat. Nyahoun pada dipotong sapi naon dapur di kuing sih dibawa ke jagal deh jagal jadi jana deket paranti sapi tempatnya terus jagalna ngan kudu rada deket ke kota jadi nyana kudu ninggalkeun kampung sebab jang ngaluhurkeun ngamajukeun perekonomian kira-kira bangsa 50 km jauh lah di Deka Serang. Masalah cak bogohna demi kelanjutan hidup kita. Akhirnya nyana meuli tanah deket pakotaan, cikurang memberenanan di lawang kota. Permukaan kota akhirnya meuli terus tempat jagalna. Masya Allah. Akhirnya sapi munding di dinya loba. Nyana merenung. Keur ieu mah aing susah sakadar hayam jeung domba tapi jeung kabogoh iraha hayang kapanggih bisa kapanggih.
kuari perekonomian maju tapi aing hayang kapanggih hese jasa sebab kudu balik 50 kilo mangkaning zaman baheula can aya telepon can aya HP kudu lempang Masya Allah caknya ieu baheula mah baheula keur susah bisa kapanggih jeung kabogoh unggal hayang tapi ayeuna hayang kapanggih teh kebo deui nu di dieu sapi deui nya kieu bae naon hartina aing hirup ya cakena perekonomian aing maju kebo bisa mencit sapoe 10 sapi gitu keneh majulah nyana tetapi jeung kabogoh sabulan sakali ge teu kapanggih rindu nu luar biasa ketika rindu paling nyana nyekelan susu kebo beres sih budaknya iya rasa rindu nanti dibikin ka sapi paling sapi diusapan kunyana kieu kayak kunyana ditangkep tolol teh coba iya untuk melampiaskan rasa rindu ceknya paling bisa ka kebo iya hese kan gos kieu tah aduh ceknya kunaon jadi kieu aing ceknya lah kajian gua kumaha ge aing deuk balik bae kebo sapi deuk dijualan gua aing sebab aing rasa rindu teu cumpon ya kebo puluhan sapi puluhan perekonomian kuari maju luar biasa tapi kan rasa rindu teu cumpon hese kan rindu mah teu bisa hes malam tak dapat tidur gering meureunnya siang tak dapat makan terus di penyanyi kos kitu nyanyi nanya nyana ai ka imah kula bae kieu bae tah pajar kula teh nyaho meureun nyanyi nyana kudu didengekeun bae nyanyi ya Allah ya Rabbi budak bisa ngawih oge nyanyina teh jauh hitam nyanyina teh asana kabogona hideung ka cenah kitu kabade ku aing lah aduh eta asal datang we ka imah kieu pajar kula eueuh meureun nyanyi eta deui bae jeung eta teh surga yang kau janjikan kabegian eta berarti budak frustasi ya kajian kumaha ge atuh nyanyi eta kayak kula datang bae sugan teh kiai cacian pokok aing teh tadi ngadengekeun emang babaturan kula unu lempeng seperti itu nah ieu nyana akhirnya dijual sapina dijual mundingna berikut jagal-jagalna balik aing sakiana waduh teu bisa sabulan sakali 2 bulan sakali ge teu kapanggih jeung kabogoh jual kabeh balik nyana ka kampung Masya Allah naon hartina dunia cek nyana beuh naon hartina kakayaan cek nyana beuh andai tidak ada kamu dunia ini hampa ta laulaka lamma khalaqtul aflaq dunia hampa cek manehanana tetapi ketika aku memandang wajahmu tidak makan 1 hari 1 malam kenyang Masya Allah karim tak cinta tak kos gitu tak cinta walaupun aku tidak makan memandang wajahmu waduh luar biasa yang aku paling tidak tahan bibirmu sial jasanya tasnya pahmernya aduh mantak kurang Cilongok loba anu jujualan ge dibawa ka Karawang eta biwirna dihandapna hunungan teh eta lah gadis Karawang guys andai tidak ada kamu andai aku tidak mencintaimu maka hampalah dunia ini dengan cintaku kepadamu yang sejati dunia tidak ada setai kuku pun akan kuperjuangkan kemanapun gunung yang tinggi akan kudaki lautan yang dalam akan kuseberangi jih juga Oma Irama tuh tah cinta tah eta bahasana kos gitu demimu dan demimu sarua laulaka lama khalaqtul aflaq itu bahasa sanjungan ti Gusti Allah ka Kangjeng Nabi gelehkeun sagala-galana kita cinta urang ka Kangjeng Nabi sebab bahasa Gusti Allah na ge kos kitu
dengan bahasa Gusti Allah anu ngagungkeun ka Kangjeng Nabi nita cinta urang geus teu kudu hese capek langsung cinta urang mah ka Kangjeng Nabi kadeuleu ku kulaja beungeut nage beungeut sholawat kabeh ieu atuh herang kadeuleu cerah lamun sering maca sholawat kan kadeuleu cerah deuleu kaji pendi rumek jarang berarti maca sholawat aja nama jarang tapi ben ieu teh kadeuleu herang Masya Allah deuleu Haji Bahri beuh pohara jasa betul ya wajah perang-perang ge eta kos kitu seringan geura maca sholawat sebab Kangjeng Nabi nu bakal nu nyekel kunci surgana urang ngawauhan ka Kangjeng Nabi tengah zamanan urang ka Kangjeng Nabi 14 abad anu silam jeung bae da urang dilahirkeun ku Gusti Allah saat ieu ayana saat ieu tapi henteu eleh urang jeung zaman baheula Abu Jahal nyaksian Kangjeng Nabi teu iman urang jauh jarakna jeung Kangjeng Nabi jauh masana jauh sagala-galana tapi urang iman ka Kangjeng Nabi mulia jasa jelema nu mencintai Kangjeng Nabi sebab bahasa Kangjeng Nabi aku selalu berada di setiap manusia yang selalu mengingatku eta bahasa Kangjeng Nabi bahasa Arabna mau lebih jangan goeng lah aya bisa ge Inggris kajian Inggris ya Allah ya Rabb nah etalah urang maca sholawat Kangjeng Nabi ngomong kaula bareng jeung sok maca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Kangjeng Nabi na aya entek ulah lalagaan maca sholawat ulah lalagaan maca sholawat aya sholawat anu lamun dibaca ku urang hayang naon bae ge hayang naon bae insyaallah asal teu meunang direkam teu meunang ditulis ti dituna ti guruna kuduna asal diomongkeun katalar teu meunang direkam tapi lamun direkam teu jadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sia direkam kan bahaya direkam mah teu meunang anu tungtungna anta bihajati teh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin anat alaihil wujuh wa khasyat alaihil qulub antu sholli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin anta bihajati saeutik ngan syaratna teu meunang ditulis teu meunang direkam kudu pas diucapkeun hafal misalnya ya aya awewe gelis ditanya ku urang didatanya ngaca nyentuh gana hate belum tahu dia tasbih gua muter lo je cak Haji Bahri tapi awas lo isuk tanya deui ku aing sia tanya deui neng dari mana ngaca Haji Bahri beuki ciut bae nah bacaan sholawat eta 70 hiji macana saeutik Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin anat ahli wujuh khasyat ahli qulub antu sholli wa tusallim Muhammadan antu sholli ala sayyidina Muhammadin anta bihajati tujukeun bihajati sarwiti ngan batal direkam ditulis batal terjadi tapi kudu langsung disebutna musyafahah ti ditu nanti guruna eta sholawat bisa hebat kos gitu lain sembarangan bahkan lamun urang keur boga kesulitan tadi kula geus ngobrol di jero imah ketingkeun 3 kali katana sambat Kangjeng Nabi deh ujianna tadi Haji Pendi bisa pakai bayar hutang teu bisa lain deh hutang mah lain deh urusanana jual imah hutang mah eta sholawat can sholawat ampuh eta ge sangat ampuh geus ditajribah teh dicoba sababaraha kali beuh pohara ngan syaratna teu meunang ditulis teu meunang direkam kudu hafal langsung ijazah sakali dibaca hafal karak manjur oh potongan banget kieu oh ieu mah potongan mah wah 40 kali ge nyawa hafal henteu di Mekah kula mere doa ka Haji Pendi saminggu can apa saminggu dibulak-balik Allahumma ngeboga murid kieu teh otakna saminggu can hafal deuk balik di Mekah
kajian lah meureun sakitu dibere deui ngajinya atuh masalah geus lah ngaku bae beureun bodoh saya kudu ngaku maksudna bicarang ibadah atuh kudu nemah bae ka nerakana ngan boga Kangjeng Nabi na bageus saya dipendi coba bukuna B oplosan karung loba ya Allah nipu loba ngabohong loba isi budak hirup mun teu ngabohong teh nya nama atel ya karim ya masyaallah ya kudu neraka tapi cak Kangjeng ke ulah sebab Kangjeng Nabi mah wa innaka la'ala khuluqin azim tah lamun cara tadi dua sejoli anu bobogohan nu geulis jeung nu kasep tadi berani nyana ngajualan hartana demi rasa cinta rindu anu menggebu-gebu. Nah urang cinta ka Kangjeng Nabi geus datang ka mana lamun tadi naon hartina dunia tanpa melihat wajahmu urang ge kudu kitu naon hartina dunia tanpa melihat Kangjeng Nabi ukur lamun tadi sakadar bobogohan jang sakadar di dunia tapi cinta ka Kangjeng Nabi bakal terus ke akhirat. Urang cinta ka Kangjeng Nabi aman nyebrang di jembatan Siratal Mustaqim. Urang cinta ka Kangjeng Nabi dosa-dosa urang loba dihampura sekalipun polisi teh terbanyak dosa kedua hakim katilu kiai bagian katilu loba dosa sarua bae entek Haji Bahri asal ti heula kana rakananya sebab jangan lagi kiai kene kan kiai terkutuknya na. Tapi di akhirat loba nu diamankeun ku Kangjeng Nabi bahagia urang sebab Kangjeng Nabi boga akhlak lain sakadar di dunia tapi di akhirat wa innaka la'ala khuluqin deketan Kangjeng Nabi cintakeun ka Kangjeng Nabi mantepkeun keyakinan ka Kangjeng Nabi ulah aya di jero hate makhluk selain Kangjeng Nabi jeung ulah aya nanaon di jero hate kecuali Allah. Masya Allah di akhirat urang sanajan loba salah nanaon aya Kangjeng Nabi ketika urang ditimbang amal Kangjeng Nabi na didinya tacicing besi berat ka katuhu amal bagus jelas Kangjeng Nabi seri ketika berat ka kenca keheula cak Kangjeng Nabi ulah main di neraka-nerakakeun bae nikmat urang boga Kangjeng Nabi anu ku urang diyakini jeung diimani nu namina Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi